Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim abdi sejang ngadongeng anu judulna Peucang Balaprumpat jeung Keong. Dicutat tina sundapedia.com karya Husni Cahya Gumilar. Kacaritakeun di hiji lembur anu subur makmur loh jinawi. Sawahna ngeplak satungtung deuleu. Sawah anu hejo lembut teh dibelah hiji susukan anu kaitung panjang. Dina susukan eta teh hirup sakumpulan keong. Hirupna rukun sauyunan. Estuni kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salongga. Silih asah, silih asih, silih asuh jeung silih hargaan. Unggah isuk-isuk maranehna indit dan nandahareun. Aya di antara maranehna nu leumpang mapai susukan nepi ka tungtung, aya oge nu nyebar ka sawah-sawah di kenca katuhuan susukan. Pas sore, maranehna kakarapali ka imahna sewang-sewangan. Di antara maranehna oge aya nu ngawadahareun keur anak-anakna nu leutik keneh. Dina hiji poe, ujug-ujug datang sakadang peucang nyamperkeun. Si peucang nyamperkeun sakadang keong, cicingna rada jauh ti baturna. "Leujeun enjing, Om, kumaha cakeun?" ceuk si peucang marah main. "Pangesto," tembak keong. "Kumaha anjeun cakeun?" "Siga nu katempo ku anjeun, kuring mah jaget waringkas." "Cang, nah anjeun disebut satopang pinterna." "Sabab kuring mah memang pinter," ceuk si peucang adigung. "Oh kitu, sapinter kumaha utek anjeun teh?" "Nah nanya kitu, anjeun ngahina." "Ah henteu, geus Om, kuring mah memang ka kelas 1 pang pinterna, jeung anjeun mah ka kelas 1 pang kaduna. Leumpang anjeun mah boyot, boyot mah bisi teu apa boyot mah tah, ieu tah leumpangna teh tah ngadedon, boyot. "Cang, sanajan leumpang kuring boyot, tapi lain hartina kuring teh pakedulan. Lamun saukur bapumpat jeung anjeun mah, kuring ngajamin anjeun bakal eleh." "Naon? Anjeun nentang kuring bapumpat?" "Keur ngabuktikeun, ye teh anjeun hungkul nu bisa lumpat tarik teh." "Ah, keong, si peucang sedih-sinis lahina. Anjeun wani balaprumpat, Cang." "Anjeun nekat nya. Hayu urang balaprumpat. Iraha waktuna?" "Isuk, isuk, isuk," tembak si keong menyakin. Si peucang anehneun ngadenge omongan keong kitu teh. Isukan kuring bakal datang ka susukan ieu." Si peucang balik deui ka leuweung, sedengkeun si keong nguluikeun usahana nyiar dahareun. Pas sore, si keong karek balik ka imah. Sanepina di imah, keong mikir tarik kumaha carana mere warahan ka si peucang sangkan si peucang teu gede hulu. Kumahanya ya paling isukan teh balaprumpat deh, anu urang di agama si peucang pasti bakal meunang. Tengah penting, si keong nulis cara nu dianggapna jitu. Penting eta keneh, keong nepungan sakabeh keong nu aya di susukan eta. Ku sifatna resep nulung kanu butuh, nalang kanu susah, akhirna sakabeh keong sapakat ngelihkeun si peucang di balaprumpat isukan. Rebun-rebun, keong geus ngarumpuh di tempat nu geus ditangtukeun keur balaprumpat. Hiji-hiji manehna ngajajah di sapanjang susukan, tuluy asup kana jero cai. Angin keong kamari papangi jeung peucang. Sanggeus ngadaguan sangkedeung, si peucang ngawajol. "Leujeun enjing, Om, geus siap ngawat kuring?" ceuk si peucang adigung. "Tantu, Cang," tembak keong geus nungguan ti tadi. "Kicang, kusabab kuring teu bisa lumpat di darat, mangka kuring bakal lumpat di susukan. Anjeun mah lumpatna di legangan," ceuk keong ngajelaskeun aturan balaprumpat. "Panuju, hayu urang mimiti
keong tembak pecah geus teu sabar. Sanggeus apa-apa disadakeun, dua anak buru-buru ngamimitian lomba. Si pecang langsung lompat tarik dina sawah. Tah keong langsung lompat tarik dina susukan. Wates antara susukan jeung sawah. Pecang lompat tarik, ngajelo hatena gerintes. Pasti mau ngalamun aya. Kudu orang tarik ke si keong. Sanggeus sawatara waktu lompat, si pecang eureun hayang mastikeun si keong mampu teu ngurang si pecang atau masih ketinggalan jauh di tukang. Keong, geus nepi ka mana anjeun ayeuna? Nah, si keong teh angkat kenembalan kene, jiga mah kudu bari ngahareurang teh. Jaleleja, tulak tuja eman ye. Tah, geuningan nembalan si keong. Aya naon, cara geron kuring. Anjeun geus nepi belah mana? Kuring mah tak tadi geus aya di hareupeun anjeun. Si pecang leuwas, sabab nempos si keong geus mecanghu di hareupeunana. Ayeuna mah si pecang lompat leuwih tarik batang mimiti. Ayeuna pasti urang lompat ieu, urang lompat leuwih tarik si keong. Sawatara waktu si pecang ngeureun deui. Geus nepi ka mana anjeun ayeuna? Angger si keong mah teu nembalan wae, kudu bari ngahareurang deui ieu mah. Jaleleja, tulak tuja eman ye. Aya naon cang geroan wae? Anjeun geus nepi belah mana keong? Kuring mah tadi geus aya di hareupeun anjeun we teu bisa modag lompat kuring. Sababaraha kali si pecang geroan si keong, tapi hayo we si keong teh aya di hareupeun si pecang. Kabeh tanaga geus diketrukeun, tapi tetep si pecang teu bisa modag lompat si keong. Akhirna manehna ngaku yen keong cicing-cicing oge lompatna cangker batan didina. Dinu dongeng nu nembe didugikeun, urang tiasa nyadak hikmahna sareng tiasa dijadikeun pangajaran hirup. Nyaeta urang ulah adigung jeung urang kudu silih hargaan ka sasama. Sabalikna urang kudu nyontoh sifat keong. Nyaeta hirupna rukun sauyunan. Sapertos teman sabilulungan, nu kieu geuning. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong. Sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong. Tohaga, rohaga, tangguh berbawa sabilulungan. Sadia, sajiwa, segut singkil ngabasmi pasaling singan. Mung sakitu dongeng kapihatur. Sim abdi sejak amit mundur amit pungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.